para wargi sumangga urang sami-sami Bandungan deui lajenganana carita hayang beunghar karangan Kileksa. Ayeuna beres dihanca bagian anu ka-52. Sakumaha naskah ieu carita nu kantos disungsi dina hanca poe kamari bagian anu ka-51. Pedaran Mang Dedi kebegatuan cigina mangsa medarkeun keayaan alam pasosore khususna Kabah Jari Mang Inta kalih Jang Saria nu harita aya setengahing perjalanan bade ngabujeng ka Lebur Cikarang nyatana ka imahna Mang Kamin teh. Sedengkeun Mang Kamin harita kasemahan nyatana ku si Bahil. Kumaha atuh para pemirsa lajenganana ieu carita langkung paos mah mangga urang sami-sami Bandungan ku sareana kaayaan alam pasosore dina unggalning ieu carita. Tonggeret reang di sarada Patemalan jeung baturna mapaesan kaayaan alam sore harita di pasisian Lembur Cikarang. Breh aya nu leumpang tiluan pati ngalenghoy bangun capek bangun anu ripuh. Masing-masing ngerasa capek jeung lungse lantaran tas lumampah anu kacida pisan jauhna. Saha maranehna? Horeng si mana horeng Abah Jari jeung Mang Inta di baturan deui ku Jang Saria. Nu ngahaja gagancangan leumpang. Hayang buru-buru tepi cenah ka Lembur Cikarang deuk langsung nepungan Mang Kamin. Hayang nyaho kana urusan si Bahil. Anu tiluan teh meunikeun kang ngoprot juuh ku Kesang. Napasna kabeh ge ngaharegak suku kerasa lungse jeung capek. Marah Saria mah meuni calangap bakat kuripuh. Jika nu beake napas atuh samemeh matas poe sumurup samemeh asup ka lembur pok atuh harita Jang Saria ngomong bari jeung neuteub ka Bah Jali. Abah yaeur capek abdi mah capek pisan ti koro teh asa garingeun kumaha lamun heula jadi dieu sakedeung we Bah sina tuus heula ieu Kesang jeung nade ngumpulkeun tenaga hage kitu ge kumaha Abah ade japugu Abah ge capek euy. Keun bae dah ari geus tepi ka dieu mah yeuh sin tenang. Sabab najan si Bahil kaburu balik oge, moal burung kapegat di jalan. Sok atuh, urang heula euy. Reg tiluanana arireun. Terus tingkoloyong ka sisi jalan. Gek dariuk dina batu bari jeung napas ngahegap teh ngusap beungit. Miceun Kesang maksudna mah. Iriwir aya angin leutik ngahihidan. Nambah-nambah seger jeung asa nambahan tanaga. Abah Jari jeung baladna nu duaan pating haruleng sakedeung. Mikiran pilampaheun jeung ngarasakeun kacape anu pohara. Da pugu di perjalanan teu aya eureuna sabab bisi teu kaburu nepungan Mang Kamin sok sieun kapegat manten ku alam peuting. Utamana pisan mah bisi si Bahil balik manten sabab hayang buru-buru kacerek. Keur kitu pok atuh Mang Inta, Bah, euy. Kumaha kinten-kintenana teu alat teuing datang ka dieu teh. Sabab panon poe geus sumurup yeuh. Ai urang kakarajo ka dieu. Mang Inta mimitian nanya. Manehna ngerasa hariwang. Bisi si Bahil teh kasusul. Dieu eta ceuk hitungan Abah mah henteu alat euy. Meujeuhna sakdieu mah. Sabab cik kebon karet ka dieu teh jauh. Si Bahil mau langsung ka dieu tang tuna oge nyerang balik heula ka tempatna. Sabab sukuna pantatu ku Abah. Nurutkeun taksiran Abah, manehna teh kakara nepungan ka si Kamin teh poe ieu. Jadi lamun urang datang ka dieu ayeuna teu kasebut telat. Komo? Da ayeuna mah geus aya di sisi Lembur Cikarang. Najan teu katewak di imahna oge, tangtu kapegat di jalan kitu. Nah, moga-moga we sing kitunya Bah. Heeh. Tapi rek kumaha karep urang ayeuna Bah? Cik, naon anu kudu dipilampah lamun seuk si Bahil kapanggih?
Ya mun teh mah tepung jeung si Bahil teh kudu diajak ngomong langsung we tewak. Ya cari kungsing pagi. Mun ngalawan kalawan ngabahayakeun, eueuh salah na babu kena pikeun ka ngahjar sugan ngan ulah aya paehan mah. Sedangkeun urusan itu ieu mah urang rengsekeun paneuri. Dah ditu indah. Sabab urang teh pan kudu bisa ngiritan aga. Pikiran jeung waktu diongkoh. Cek Abah Jari ngomongna tegas. Lantaran geus bosen mudag-mudag si Bahil bari jeung teu hasil. Mun kaparengan tepung deui teh geus moal loba tatanya itu tatanya ieu. Tah laras pisan kitu, Mang Inta kedah kitu nya Bah. Heeh. Ayeuna mah udah seueur tatanya lah. Cerek singkeng urusanna mah paneuri we ngarah beres bari jeung salamet. Cek Jang Salia ge buru ngomong. Manehna panuju kana pamadegan Abah Jari. Nya kahar tieu da mangge kitu ayeuna mah hayu atuh ah. Urang miang deui Abah. Bisi burit manten. Sabab lamun kaburu poek mah duh najan si Bahil kapangi oge kurang ngaluasa gelutna. Jauh keneh imah si Kamin teh Jang atawa geus deukeut. Cek Mang Inta bari ngareret ka Saria nu diukna rada misah. Ah caket Mang. Paling oge 10 tumak deui. Ngan kahalangan ku itu tuh ku tangkal buah jeung tangkal asem. Tuh anu aya tangkal kalapa jeung celing hiji eta imah Mang Kamin. Yah, urang terus gene mempeung barang keneh Abah. Saria nunjuk bari jeung nangtung. Bari jeung dibarengan ku babatak da carangkeul. Malahan Bah Jari jeung Jang Mang Inta oge ting jurung kunung nangtung. Panon melong kanu ditunjuk ku Saria. Nya akhirna mah berat tiluan lempang deui ngajugjug imah Mang Kamin. Hayam jago raongkong korongok urang lembur Cikarang geus loba anu di imah. Sabab anu ti sawah atawa ti kebon jeung huma geus daratang. Barudak mah barudak anu ulin di buruan teh beuki rame ting jerewet udag-udagan. Dina kayaan alam kitu anu lalempang tiluan menisal sepisan dikendangan ku surat tongeret anu geus reang di sarada. Tunda kaayaan Bah Jari sabatur-batur diwali urang pusirkeun heula sakedeung kaayaan si Bahil katut Mang Kamin. Diwali urang pusirkeun heula sakedeung kaayaan si Bahil katut Mang Kamin. Harita teh keur uplak keneh we ngarobro meuli poho kana waktu. Biiting mah geus kaluman nempo semah ku kebal teh ngobrol teh. Lamun kongang mah hayang ngusir hayang nyingkahkeun. Ngan henteu wasa ukur gegelenang we jroning hate. Barang keur jongjon ngawangkong kitu antara si Bahil jeung Mang Kamin. Teh kanyahoan aya anu waluncatan keburuan. Tilu tangtungan jama ngalugas bedog atuh puguh Mang Kamin melipun celik panona. Sabab sidik pisan tes kasamaran. Anu ngabedega di buruan teh Salia jeung baturna. Sedengkeun si Bahil mah teu nyahueun sabab liukna anu kangan buruan. Ih, geuningan hirup keneh Salia teh Jang. Cek Mang Kamin jiga anu teu sadar. Ngomongna tari kadengeun ku Salia jeung ku Abah Jari. Sacara teu langsung. Mang Kamin teh geus mere jawaban ka Salia jeung baladna. Naon sababna si Bahil wawuh jeung Mang Kamin? Kebun atuh si Bahil ngarenjang. Mimitin mah melong ka Mang Kamin da teu ngarti teh kana omonganana. Ngan Mang Kamin harita molotot kaburuan. Ret atuh si Bahil teh ngareret kaburuan. Uluh, barang breh si Bahil mulai calangap sungutna bakat ku kaget. Panon pun celik jajantung ratu hate deg-degan. Sia eta si Bahil gugup ngomongna balak-bak tepugu. Sabab sahari tak bohong na kaguar. Yakin maehna geus nipu ka Mang Kamin. Sabab Salia bener-bener jag-jag waringkas teu baren-baren acan. Kumaha ari Jang Bahil? Itu geuningan si Salia hirup keneh. Mang Kamin nanya ka si Bahil. Beungit katarapias reuwas jeung ambek. Geus bae si Salia mah. Eta mah Rediwana.
Cek si Bahil ngacapruk ngomong teh ka mana we bari jeung luak liuk. Neangan tempat anu sakira aman keur kabur. Tapi jandela make sarigsing panto harip yakin dihadang ku tiluan. Hiji-hijina jalan iwa tilumpat ka dapur terus mabur ti lawang tukang. Tapi memeh ngalampahkeun naon. Yuk, jelung bah jari kalawang. Geblus ka jero imah Mangkamin. Jileun. Ngabedega gigireun si Bahil sakilat. Bedog anu geus dilugas ti tadi keneh ditodongkeun langsung kana dadana si Bahil ku bah jari teh. Atuh puguh Mangkamin meuni buncelik bakat ku kaget. Beungitna pias leungeun ngaleper. Bahil, katukangkeun sia kokot ku aing rek dicangkalak ya. Lamun ngalawan kapaksa rek dipodalan ku aing. Ha! Ceuk bah jari ngancam panon bolotot. Tapi si Bahil tenembalan ngan ukur malikna teu barjeng huntu mah kakarot. Hatena bingung ku pilampaheun lantaran deuk ngalawan heureun ku tempat. Suku dinyeri keneh jeung kahalangan ku meja anu aya hareupeunana. Diuk ngajina kursi nu aya tangan-tangan. Atuh leuwih bingung pikeun si Bahil. Asa kaberdeg teuing. Ke aya nyaon ieu teh nyaon nyeributan di dieu mah kuring. Ceuk Mangkamin nanya ka Abah Jari. Bari jeung terus nangtung. Tapi Abah Jari atuh henteu nembalan kenapa nanya Mangkamin. Kelah ngareret we. Panon mah tetep mureleng ka si Bahil bari jeung nakenkeun congo bedog kana dada si Bahil. Barang jeung kitu bulus atuh salia jeung Inta oge asup ka tepas imah Mangkamin. Inta rikat jeleng luncat arek ngagendeng si Bahil babakuna mah. Sedengkeun salia geus nyanyakel tambang arek nalikung leungeun si Bahil. Tapi dina kayaan anu sakitu ritna teh si Bahil tetep tenang sarta uteuk ngajalan keneh muter neangan akal tarek kasangkan bisa lepas tidak balai. Barang Mang Inta luncat ka gigireun sakilat si Bahil ngadayagdag bari jeung ngajejek suku meja anu katuhu. Yeuh jungkel atuh harita meja ngajungkel kana sukuna Abah Jari. Kursi anu didiukan ku si Bahil oge ngajengkan juralit coy si Bahil oge nangtung deui kursi ngajuralit ka gigir arek ninggang ka Mang Inta. Ari bedog anu ngancam dada harita ngagiwar ka gigir sabab suku Abah Jari kadupak meja teh. Aya Inta babacokna euy. Abah Jari mere parentah hatena rada ruas oge sabab si Bahil atuh bisa ngejat salamet tina congo bedogna. Mang Inta teu ngajawab tapi ngarti kana parentah ti Abah Jari. Yok kolebak bedog atuh rek anu seukeut deuk ngababad suku si Bahil anu nangtung deukeut kusen. Sia jelung atuh harita si Bahil luncat ka luhur. Yok Waro, gubro atuh bedog Mang Inta ngadek kaca, burusut kaca ancur, bubukna ngayang. Cai si Bahil geus nincak di ubin dina urut meja. Tapi karek oge celi atuh sukuna dibabad ku bedog Abah Jari. Tapi si Bahil bisa keneh ngejat ka tukang. Jelung-jelung geru. Bedogna Abah Jari kana lomari. Burudag atuh seak ngalikan deui atuh ka si Bahil. Tapi memeh tepi si Bahil ngajeuwang kursi. Rigidik di pangku dipake nadah bedog. Yuk Puro kana suku eta kursi Bah Jari nepikeun ka nafsu. Indah kadok babatok ka tukang. Bah Jari marentah deui hiuk atuh Mang Inta ngerajang ku bedogna. Tapi lain nyabet babatok si Bahil. Ieu mah nyabet kana cangkeng. Tapi koleweng bret ditadah deui ku kursi. Atuh bedog Inta teu barang hakan, teu keuna kana sasaran. Kalaka seueul karasana kana angen. Cakakak si Bahil harita. Ma panas kanu tiluan. Tapi serina henteu lila lantaran kabulu aya kursi anu ngalayang kana huluna. Hiuk sia borobot ditadah ku kursi deui anu tadi masih keneh dicecakel ku manehna. Gebru atuh harita kursi pamaledog murad alias raglan. Tapi teu cukup ku sakitu beulewer meja ngalayang ka si Bahil. Borong gebru atuh ninggang kana awakna pisan. Atuh meningat jerit si Bahil harita reuat jeung nyeri. Wah, saria edan kunaon sampe beulonu. Ha! Si Bahil nyahueun yen anu ngababet ka manehna teh salia atuh Mangkamin ngarasa ambak. Heh salia ngobrol nanyaon saha ngaruksak barang aing. Salia teh ngajawab. Minangka jawabanna pikeun Mangkamin tambang anu dicekal ti tadi keneh dikepretkeun hiuk. Bret
atuh kena kana beungeut Mang Kamin. Karena sana peureuh jeung panas, goak Mang Kamin ngagero bari jeung mundur. Aduh, kunyai ya. Nah hanya yang aing. Aing mah lain salia, tapi riwana sabab si salia mah geus dipaehan ku si Bahil. Dititah ku sia. Tembana salia bari jeung narajang. Hiu. Jebrot Mang Kamin ditonjokan tolong gebruk. Mang Kamin rubuh ka tukang. Bujurna titeundeut kana ubin menikeun kanyangir bari jeung muringis. Kusak kitu oge atuh Mang Kamin ngarti yen kalakuanana geus kanyahoan ku saluya. Terus atuh ngesod ngajauhan anu tergaralut teu wani pipilueun deui. Dina mangsana salia atuh nonjok kana dada Mang Kamin. Bah jari geus luncat manten buru ka deukeut si Bahil. Bari jeung ngahembetkeun pedung kana tarang si Bahil. Yuk klop kapos. Bedog si Abah tegena sabab si Bahil ngelokkeun sirahna terus mundur ka belah pojok. Maksudna masangkan ti tukang jeung ti gigir aman ulah aya nu ngarajan sabab kehalangan ku tembok teh. Tapi untungkeun pikeun Mang Inta anu harita ngadadak menang akal sok atuh bedog diasupkeun kana sarangkana kadawak kana meja nu ngagoleh heupeunana. Mundur Abah, mundur urang babuk ku ya. Hiu gebro atuh harita. Bangku ditinggangkeun atuh ka si Bahil. Tapi katadah ku kursi borobot atuh harita kursi pararoto. Abah jari asa diingetan sup bedog oge diasupkeun kadawak kana kursi. Hiu gebro dipake ngababukan si Bahil anu pakeupis nakisan paninggil musuh. Ku kursi anu geus parotong sawareh teh sadengkeun anu narajang duaan. Jika anu menang badami we, Abah jari jeung Inta sapikiran pikeun ngarubukeun musuhna teh kudu ku bedog. Cukup ku barang-barang anu kawilang teuas. Atuh puguh si Bahil teh ripuh ari dikarepuk kuduaan kitu mah. Tanagana bukti beak arek ngejatun teu bisa sabab bujurna nyempon di pojok tepas. Leungeun pakbik-bak nakisan paneunggil ti duaan. Nyatana atuh kursi-kursi teh anu dibabukeun ku Bah Jari jeung ku Mang Inta. Lila kursi anu cecakal ku si Bahil hancur. Ari Abah Jari jeung Mang Inta terus ngahujanan si Bahil ku paneunggil. Kursi beak opat, meja bubuk dipake mahala si Bahil. Kekanyahoan beungeut si Bahil robah jadi barengep jeung biru lantaran sabaraha kali kebenangan beungeutna. Malah leungeunna geus bicilan getih meuning ngucur estuni mata kuatir. Tapi edas tanagana mah aya keneh. Ya, bawa jamang urang si kasabelan. Bah Jari harita ngagurowok ka salia. Hap cileung jang salia luncat ngadeuketan bari jeung mawa tambang. Heh si Bahil goblok. Rasakeun saya. Yuk. Buletak tungtung tambang atuh kena kana pipi si Bahil. Langsung tapakna jadi biru. Ayo, gelos ya salia. Sia anu gelo mah goblok. Ditambah ku edan jeung goblok di ongkoh. Urang diajak ngomong ya ngeurad beheung ngaburu. Terus cekek sina koyorkeun lamun lumpat urang babad cokoda ku Abah. Ceuk Bah Jari bari jeung tetep mureleng panuna ka si Bahil. Leungeun nyekel keneh kursi anu geus ruksak alias rajet. Salia teu nimbalan kalaweng ngeuradkeun tambang ka si Bahil. Tapi meningan sakilat karawak beunang ku leungeun kenca. Salia jeung si Bahil harita teh silih bedo parebut tambang. Keur kitu hiuk buak pigelang si Bahil dibabu ku kursinya ku Mang Inta. Hiuk wala licik rajon teu wani seman koroyok gebong. Ceuk si Bahil najan nyeri bisa keneh ngomong kitu. Tapi teu aya nu nembalan saurang ge tiluanna tetep ngangseg jeung rancingeus sabab geus teu sabar hayang geura-geura ngaringku si Bahil. Salia teu cicingeun tambang anu geus karebut deui dialungkeun kana sirah si Bahil. Kelaweng rep kaeurad lebah beheungna pisan terus dibedo satarik tanaga. Atuh puguh we najan sakumaha gagahna oge si Bahil dieurad beheung mah ripuh anu aya sabab eungap kepenet pernapasan. Sajabana ti kitu beungeutna dibabuk deui ku Inta. Yuk tarik deui ulah dikanoran. Salia ngabedo tambang beheung si Bahil bukti kacekek manehna ngaletah nang ngaleo bari jeung terus tuturkeun ka si Salia bari jeung nyakelan tambang. Kursi-kursi anu tadi dipake tameng dilasotkeun si Bahil geus beunang teu bisa walakaya deui. Mang Inta teu nunggu parentah jileung luncat ka tukangeun si Bahil krawak leungeun ditewak terus dikatukangkeun rat dibeungkeut ku tambang. Atuh si Bahil teu bisa walakaya ngan ukur babadug bari jeung sesegor. Matana burahay beureum jiga anu kabeureyan.
sing pageuh tadi nanta kadi bisi merosot deui euy. Dulu suku nata talian nih kira-kira setengah meter mah ngadaki bisa lompat teh si ontohon. Goblok ya. Cek Abah Jari paparentah ka Mang Inta berjeng tetep taki-taki. Mun seuk si Bahil ngamuk kari ngababuk we. Ari Mang Inta jeung Salia terus ngaringku si Bahil. Terida oge geus beres. Si Bahil harita beunang. Cakakak atuh Abah Jari harita. Geuning teh sabaraha kegagahan sia teh Bahil. Gemeakeun waktu sia jam sia. Si Bahil geus katewak sok sidang ngajedog di dinya euy jam saya. Bah Jari atuh nunjuk ka deukeut lawang. Buru-buru si Bahil digusur ku Mang Inta jeung Salia. Sina cicing di deukeut panto. Ari suku raketak di talian. Teu dihijikeun tapi suku kencak jeung katuhu disambung ku tambang kira-kira setengah meter. Lamun lumpat moal bisa gancang, malah ngalengkah ge kagok sabab gejen. Bareng jeung kitu di luar geus loba jelema, malahan mah ngagimbung awewe lalaki kolot budak. Lantaran beja pabeja-beja wartos tatalepa ka unggal jalma. Yen di imah Mang Kamin aya kaributan. Sababi iting kegeruan ka tatanggana menta tulung maksudna mah. Jaba Mang Kamin lumpat di ka Pak RT lapor yen di imah aya kaributan. Atuh puguh we dina mangsana si Jamil geus karingkus teh. Kadinya geus loba jelema sup Pak RT ka jero dibarengan ku sababaraha jalma. Di antarana kersana Pak Haji Burhan, patua kampung, lebe jeung kokolot di dinya. Di jero pinuh ku jelema tapi buru-buru dibuburak ku patua kampung ngarah teu heureum teuing. Anu awak kepentingan leuwih hade lalajo di luar. Jeung nade kade si hati-hati eta geuningan loba bubuk kaca. Sok bisi kacincak. Sok keluar. Anu perlu mah hareun. Sok keluar. Kitu ceuk patua kampung. Atuh jalma-jalma malalundur. Iwati para sesepuh lembur jeung pangurus. Kabehna rangtung sabab kaayaan didinya kacida acak-acakanana. Kursi jeung meja hancur. Bubuk kaca ngayang, matak paur sieun kacugah. Mang Kamin, kumaha teu mitina? Nyabeut aya kajadian anu sakti anjurna. Sok terangkeun. Patua kampung satempat nanya ka Mang Kamin, anu boga imahna. Kabah Jari jeung balad damah can aya nu wani nanya. Malah Pak Haji Burhan oge kalah colohok melong ka Jang Salia anu geus wawuh, berjeng pinuh ku pananya jeung lebet ning manahna. Ngan can wani ngomong. Ari Mang Kamin pok ngajawab pananya patua kampung. Iya teh patua. Tadi teh kuring kasemahan ku si eta tah. Ngaranna teh si Bahil. Barang keur uprok ngobrol ujug-ujug aya nu laluntatan kaburuan. Ari dereret marawa bedog tigarek ngagarong we teu beda. Saterusna anu tiluan arasup ka jero imah sarta narajang ka si Bahil. Kuring kungsi nyegah sangkan ulah kajadian kieu ceken teh tapi kuring kalah dibabuk takut tawang. Jeung ditonyok ku si saya. Tah kitu mamitina mah. Ari sababna mah kuring ge poekeun. Leng atuh sarea ngahuleng. Barang ngadenge jawaban ti Mang Kamin. Puluhan pasang panon melong ka Salia. Terus ka si Bahil jeung ka Mang Inta katut Bah Jari. Dak ngariung harita teh. Lila-kulila pok deui patua kampung nanya ayeuna mah ka Bah Jari. Ya, ayeuna kuring rek nanya ka semah nu tiluan. Nyaha saha anjeun teh atuh? Nanaon kumaha wani diributan di imah batur? Nah teu boga kasopanan teuing, kawas lain kolot cik jawab. Naon sababna? Bah Jari narik napas panjang. Rumasa ada diketukeun teh mah. Tapi da boga alasan nu tangtu sarta geus sadia pikeun pijawabeun anu gampang. Pok Abah Jari nembalan kalawan tenang kadengi usarea kalawan jelas. Kieu teh sim kuring memang anu boga pokana. Barudak nu duaan kuring nu tanggung jawab. Sabab kuring anu ngaturna. Kuring rumasa geus nyieun kaributan di dieu sarta rumasa teu sopan. Jeung matak ngariweukeun jeung ngaruksak kana boga imah. Tapi niat kuring nu saanyana lain arek kaributan, oge lain rek ngaruksak imah batur. Tapi kuring arek nyawak jelema jahat. Rek nalikung begal gerot. Sakalian rek nyawak anu ngaran Kamin. Sabab manehna geus saengko jeung ieu begal tah. Pikeun ngalak nyawa batur anu teu tuah lan teu dosa. Pikeun jelasnya kuring perlu nerangkeun saeutik.
ieu jalma anu keur diringkus teh ngaranna memang bener si Bahil. Manehna teh teu boga lemur, sabab cicingna oge dileuweung dina guha. Pagaweanana ngabeda di Tegal Simut anu dipikasieun ku Balarea. Si Bahil teh geus lain sakali dua kali wae maehan jelema anu teu boga dosa, tapi geus welasan kali nu kanyahoan ku simkuring hungkul. Malahan mah bulan tukang tas maehan warga lembur simkuring nyatana murid kuring anu ieu. Ngaranna teh ieu teh Mang Tinta anu dulurna dipaehan nya ku mangkeluk eta anu keur dibeungkeut nu katalaki Bahil. Atuh saja badi kitu aya kajadian anu haneut keneh. Nyatana karek kamari si Bahil geus nyoba-nyoba rek ngalak nyawana jang salia ngan kapanggih ku kuring sarta harta keneh dicegah. Alhamdulillah selamat sarta ayeuna mehna mimilu jeung kuring pikeun newak si Bahil. Atuh saja badati kitu si Bahil teh geus nyiksa jelema anu ngaran Sahuri, manehna teh tukang nguseup. Waktu si Bahil palid ditulungan ku tukang nguseup alias Sahuri, tapi anu nulunganana dar dipalidkeun malah ceulina make dikereut tah ku si Bahil teh. Tah ti manehna kuring boga katerangan yakin yen si Bahil aya hubunganana jeung si Kamin anu matak ayeuna didugjug ka dieu babarengan jeung jang salia nu kabeneran wawuheun. Tah ayeuna kieu kajadianana. Sakitu katerangan ti simkuring hampura kuring geus ngariweuh ka urang Cikarang dina raraga newak nu jahat. Ceuk Abah Jari ngomongna panjang lebar, malah mah bari jeung pepeta atuh puguh sarerea meunikeun kangarenjang bakat kuruwas. Mang Kamin ngahuleng bari pias beungeutna, teu nyana bakal kitu jadina. Bapak Haji Burhan nya kitu di Ali Rohman umparang aya, mureleng we ka si Bahil jeung reuwas ngadenge salia rek dipaehan. Tapi rek ngomong harita henteu kaburu lantaran patua kampung geus pok deui bae ngomong ka Bah Jari. Oh kitu. Ari saderek teh saha jenengan atuh? Gimana kawit? Naon margina ayeuna bisa tepi ka dieu bari jeung nyaho ka si Bahil? Kieu teh. Simkuring mah ngaran teh Jari, jadi itu maka telah Bah Jari. Ari ieu murid simkuring anu ngaranna Inta. Tah eta jang salia murid kuring nu kakaradi aku murid teh bae kamari. Lembur kuring pamatuhan mah di kampung Waru, malah mun percaya mah di ditu teh kurahayat dipercaya jadi tua kampung. Sarta ayeuna meunang pancen ti Balarea yen kudu newak si Bahil pikeun ngajaga keamanan sarea. Ari pangna ngababeureuk si Bahil tadi geus diterangkeun ku simkuring yen manehna teh jelema jahat anu geus kacida ka hotna, loba dosa sabab mineng maehan jelema. Tah kitu jawabna Abah Jari teu ngarasa kagok atawa asa-asa, malahan mah ngomongna tegas. Oh kitu. Patua kampung lembur Cikarang ge meuni ngahuleng terus ngareret ka si Bahil anu sejen mah jempe jiga kasima pok Pak Haji Burhan harita. Lamun kitu carana mah urang ulah wakan uding teu bener ka Abah Jari sareng reng-renganana, sabab eta yakin ngabelaan Balarea milu ngajaga kana katentreman sararea. Atuh sajabana ti kitu geus ngabelaan kajang salia anu geus jadi murid simkuring. Kitu ceuk tersana Pak Haji Burhan mihak ka Bah Jari. Tapi kituna teh lain dumeh aya salia, tapi bener-bener dumasar kana hade jeung goreng. Da yakin si Bahil teh geus nyieun kajahatan rek ngalak nyawa salia. Pantes atuh najan ku Bah Jari dicangkalak oge, malah ku manehna oge datang tuh bakal ditewak. Kahal kieu atuh pangarsa Pak Haji. Memang kitu kuduna satadina mah kuring teh reuas bisi aya garong atawa rampong ka imah Mang Kamin satadinya gitu. Tapi ari kitu carana mah teu naon atuh. Tang tu kudu oge mihak ka Abah Jari sareng wadi abaladnya ngan kuring jadi heran ieu teh. Nah naon hubunganna jeung Mang Kamin? Patua kampung bari ngareret ka Mang Kamin. Memeh aya nu malan pok Abah Jari harita punten nya tuh. Kuring oge
anu saknya nama can rengse pagawean teh sabab newak si Bahil mah takara rengse anu kahiji anu kadua nama hayang yakin jeung hayang ngagua Rusia nu saknyana nah hak naon tujuanana pangna rek maet mateni kajang salia tah jinaha ieu tangtu anu kalibet teh si Bahil jeung Mang Kamin nu tetela tadi ge keur uprak babadamian tah kulantara kitu kuring minta izin kasadayana umumna ka urang lemur Cikarang yen si Kamin rek ditanya ku kuring cenah naon ai rek ditanya mah siapa memang kuduna kitu supaya sagarupana kaharti jeung kapanggih nu jadi sababna prak bade kumaha ayeuna kuring sejanyak sini cek patua kampung Cikarang ngijinan pisan atuh puguh Mang Kamin meuni pias beungeutna teh mahna bingung ku kaayaan harita anu jelas-jelas ngarugikeun ka manehna sabab masalahna bakal kaguar hareupeun balarea jajantung Mang Kamin ratug hate deg-degan beungeut sepak koneas pok Abah Jari harita Kamin ka dieu sing deukeut ka kula cek Bah Jari ngagupayan ka Mang Kamin sorot panon semuhurung jeung kawas anu galak lantaran hate Abah Jari keur meujeuhna panas bubuhan ahli gelut tukang begalan ngan untung salilana ngabelaan bebeneran nyaon Mang Kamin gugup nu lajo ngarasa heran malah mah biiting oge colohok teu ngarti ku pola salakina sedengkeun si Bahil geus taki-taki rek ngabejakeun Rusia nu saknyana Mang Kamin uring dadang ka dieu lain ka bawa ku Cilencang lain ka irit ku Cikiih tapi aya maksud anu tangtu aya niat anu nyata kulantaran kitu maneh kudu bebeja terus cerang ka kuring nyaha aya hubungan naon jeung si Bahil teh naon sababna hayang ngalanyawa jang salia pok pek prak geura jawab ayeuna keneh kumaneh cek Bah Jari bari jeung panon melong ka Mang Kamin atuh puguh Mang Kamin beuki gugup sabab sora Abah Jari ngagambarkeun anu gemes pisan matak soak nu ngadengekeun yakin boga sora anu hade pikeun ngaruntageun hate batur komo keur Mang Kamin mah nu rumasa boga salah mah tu merapna teh atuh mata kasima aya hubungannya naon Abah ngan wawuh hungkul tidak memiliki wawuhna anyar keneh tidak urusan naon wawuhna bebeja nu bener sabab aing nyaho si Bahil mah cara wawuh jeung urang lemur lamun lain urusan kajahatan aduh waktu cukup mangsa nyekapan para pamirsa cagia carita orang Tunda kumah atuh lajenganana insyaallah enjing dina mangsa tur acara nu sarua mandi di baris maju bagian anu ka-53